Oke kasadaya panonton sami rahu sami hadir gitunya ngalangkungan si kuda renggong orang hormatkan heula wa hormat hiji dua tilu orang kaprak baru dah kaprak ya sakadede tak gini ya sumangga urang di kawitan.
hajat ka bapak hajat kawargi-wargina sadaya ahli waris disuai. Bapak hajat mau ibu di atasnya. Oi, oi, oi. Awas, galak. Oi, oi. Oi, oi. Awas. Hi. Hey, out. Hey. Awur. Awur ahli waris di atasnya. Hajat ka bapak hajat kawargi-wargina sadaya ahli waris disuai. Lagulas adem ayam iringan musik modern budaya pengen tetep langgeng tualan non hati kang seneng.
suku sirah kritik ditumpahkan ku sumpia ditarikku tapel kuda lompat nanjak ke gunung maksud narek beli-beli padi beli nati bapak tani air mancur kasadapku banyu biru tuluy beli teles jentuh ditinggalan singkong emas loba nanti kesembilan harga tiga enam dituangna mani-mani ras patuangan menak cingkong bogo pai beri awawan dagani ngala balon nampung awas jang satria
14.15.
ai awas he Satria hiji dua tilu he 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 he. Iya. Kudanya sapeun gitunya ngarengkol cenah ua gitu mohon. Aduh, cara rape cenah hari tadi cenahnya tos ngagandong gitunya panganten sunat ayeuna kedah atraksi. Mau menggoler dulu di sini cenah gitunya. Pokituna atuh diantos ya. Kasadaya ahli warisna panganten sunat gitunya. Bapak hajat mewah ibu sumawonten cenah amangna, ibina, uana gitunya. Nini sarang aki nak sumangga diantos ya kuda renggongnya sarana gampil pisan gitunya bilih aya nu terang gitu cara-cara nyawer ya gampil pisan namanya kantun ngodok pesak langsung diaurkeun gitunya karena kuda gitu mohon. Aduh iya si Umi tak acan didepakeun tah ieu ongke namanya. Aduh ampun teh. Di atasnya panyawerna mangga gitunya. Bapak hajat sumpunten uga ibuna dihaturanan ya. Gitunya pakaulan cenah abdi mah bade nyawer bae cenah pakaulanana mangga gitunya mohon. Ari tadi mah pada laur cenah wah bade nyawer dah bisi kadupak mah gitunya. Bisi kacempret ku buntut kuda mah gitunya. Ayeuna mah tah geuning aya bapak hajat. Ah keprok barudak keprok. Atur nuhun dia, bapak hajat saya mana gitunya. Sahadei. Abah naon? Hah? Oh, aduh, abah kasah cenah gitu. Sok diantasnya abah gitunya, mohon. Abah kasah diantasnya. Sok mohon. Hiji tah. Nu berem sok tah aurkeun. Oh jadi aurkeun iya. Aduh. Sok dede aurkeun de. Tah geuning deus kasep udak cenah. Tah geuning tuh aya nu ngajingjing tah aya nu ngajingjing sok aurkeun hiji dua keprok barudak aduh. Alhamdulillah. Tah ibu hajat geuning deh. Alhamdulillah. Sahana lu atasan? Anu berem nanti asan ongke tuh anu berem. Itunya mohon. Ya ge lamun ditukerkeun mah jadi bareureum. Itunya. Aduh mohon. Sok diantos deh sade. Amangna aya, amangna ibina aya mohon. Aya mau ka mana gitunya. Amangna panganten sunat kalih ibina gitunya. Ya. Tah gini, oh iya amangna mana kaprok hatur nuhun. Aduh, kasep kasep pisan gitunya. Mohon alhamdulillah. Saraya mana gini ya ahli waris gitunya. Makoah aya, makoah. Makoahna diantos ya gitunya. Ti enjing kana ti kamari deh cinutrun bae di goa cenah gitunya. Wah, nah balik aduh hatur nuhun katampi pisan gitunya. Mugi-mugi si Uwa si kalabat ka surga gitunya. Amin ya rabbal alamin. Tah ieu saha tah? Ieu mah saha budak batur heh. Oh nya hatur nuhun gitunya. Mohon rerencanganna panganten sunat manawi gitunya. Tah geuning tah sok aurkeun dede aurkeun. Eta budak bade cenah ka mana? Oh lain, geus ulah nya deui ulah pepecek. Keur diomongan ku indungna cenah. Langsung dibawa budak tuh nya. Kada bisi nyawer duit 2000 na disawerkeun pisan cenah kitu nya.
Oh nya kumargi ya kuda teh numutkeun paririmbon kitu nya sim kuring sok maca dina nu teu maruguh kitu nya. Ieu kuda teh moal hudang upami tacan diolesan ku nu beureum kitu nya mohon. Ieu teh kada upami ate mah ieu teh kada digesek kitu nya. Nah mohon carana gampang pisan Bapak Hajat kitu nya kantun musiwa anu beureum gesekeun kana ping-ping kuda kitu nya mohon. Insyaallah keke hudang di deket ping-ping nama. Iya. Sok gitunya. Bari bade di laguan ieu teh. Oh, bade cenah. Tanu barem sok oleskeun kana ping. Aduh, alhamdulillah cenah. Nyiksa si mah kuda aduh kalau kudu beureum kudu naon cenah. Padahal mah beuki mah henteu teh ku si mangna eta teh. Sok kitu. Hatur nuhun Pak Hajat itu saya mana gitu mohon. Alhamdulillah katampi. Kayak katingali ieu nya anu ping-ping kuda nu digesek ku nu beureum mah ieu bakal beda kitu nya. Mohon. Upami di bejami mah ieu teh moal kena asam urat kitu nya. Atanapi kolesterol gitu. Sok kumargi kuda ieu mah upami cenah sok tungkul bae eta ieu kuda teh kasarang kolesterol manawi kitu nya. Sok ngadaharan bae pia-pia. Kitu mohon. Kumaha ada do? Oh bade di laguan heula kitu nya. Pakaulan cenah Kang Yayan urang sanggakeun dina Jayanti naon tadi teh? Jayanti. Oh mohon. Hah? Jayanto? Oh mangga. Kasanggakeun dina pakaulanana. Wanci burit surya rek pamit, hujan letih ngaririnci. Awas Jang. Kingkila bana pating koleban, sisi basi sire Jayanti.